Aya Jawara duapan pasea we. Wah, pasea. Makanya geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago. Atuh teu kira-kira eta mah. Kabeneran pisan nu tes jamatan. Rek mundur gengsi, bet pas samprok di tengah-tengah. Wah, serepetnya buat bedog nu saurang. Waduh, ieu cilaka cenah ieu. Anu saurang deui sarua euy. Bet teh di kabeneran pan mawana mawa pesoblati. Wah, waduh ieu mah pilibuteun. Tet, siap bedog tuh nyebut bedog hareup. Sia nyahonon ieu? Bedog? Ari ieu belati tukur sama ayu. Ai sebentar gelut. Plong teh duanana ngemplong. Ya pasti Jawarana orang Jatayu ya. Aduh. Aya deui satruna. Naon? Heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mah aya rana geulis, panimahna teh make panggung. Euy kumaha carana urang cenah hayang eta hayang jeung geulis. Geus kieu cenah, silai nganjang ceuk baturna teh. Aing rek asup ka kolong. Tah, terus Nganjang we, sup ka kolong. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap teh gegereman. Cenah mamaungannya. Engke cenah aing mamaungan, diturut tah. Si eta mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jeung cerit ngagabru. Aya mau gabru, aduh pan geunah di kegepan. Tadi harap teh gitunya geus tah. Geus beres bobogohan, kadenge keneh. Geus euy, geus beres cenah tenang, geus maneh keluar. Nah, teu nembalan ditinggal teh mau nyaan babaturan dihakan. Jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakan ku mau nyaan. Anu hengan mah mau nyaan. Beak babaturanna tinggal tulang. Anu ngopi we ngeuna. Jeung rana ya. Kada ulah gitu ah. Aduh. Tah eta dicek urang jelema teh ulah. Tah inget dong aki-aki dina bemo. Dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok, bari nunutan ngalengut. Hareupeunana hareupeun awewe teh, hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki. Aki-aki teh lengut nunutan. Aipek teh bemo teh gejelik kana lomangnya di jalan nu bolong. Gejelik meureunnan tah. Budak lesot, aki-aki teh jongklok. Ai gep teh. Aki-aki nyusu si ibu inung budak cicing bari peureum da tunu barang ngaret hanap keur aki-aki keur nempokan nyusu eta mah kesel sirahna dijenggut sia teh naonan heuy buat didangeukeun eta bari didangeukeun aki-aki terap duh wareg si bobol teh make jeung si orang wareg tadi meureun aduh kan bahaya tuh eta mah ngaranna ge dongeng. Ampun urang mah udah ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah. Malah aya nu ieu. Aya ieu tukang usup baru teh mah kok. Pas sombong-sombong. Wah, saya anu ngusup jago di dunya mah cenah. Kumaha kitu we? Urang mah kakarak celom langsung disangut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunya. Walah, cenah eta mah lecek nu kadua nyahebat keneh dewek. Kumaha maneh? Urang mah kakara gede geleng-geleng eupan. Lauk teh nolo. Buru atuh. Teu kiat ya yang nyantok. Bega kitu. Ceuk nu katilu. Teu aneh halus eupan aing. Kumaha? Aing rek ngusup Minggu, Sabtu lauk ka ari mah. Anjing ngusup moal apaan? Maka tuh alus-alus eupan. Pake jeung nanyakeun, anjing ngusup moal apaan? Tah, kudu kitu. Kapan bisi mana nyaho dongeng nu mabok mah euy. Tah kitu. Aya hiji deui dongeng mabok. Anu mabok nyetiran mobil. Koloyong. Bros teh nabrak kios. Nya nu gebrok nu ka muracun atuh euy warung. Kios bro, nu bogana keluar. Kira-kira tuh nyetiran teh euy. Tong pipiluan anjing, garasi anjing. Kios tangga garasi. Udah malum keur mabok. Nah, sia pipiluan anjing. Garasi aing. Ai dongeng mah nya da inget eta dongeng waktu nu moal manggih aduh. Nah, eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia. Oh, kaktus teh. Nya. Lomba bunga sedunia, nu lombakeun nang bungana. Bunga. Dari Indonesia maju, bunga melati dibawa. Waduh, keprok sarea. Jepang mau sakura. Waduh. Datang Belanda, bunga tulip keprok. Arab ulang udah di ditu mah kembang. Wah, si eta cenah jeung parasot geuna calana kaktus.
Dongeng teh lobana teh euy. Resep dengan kabungah dongeng mah. Nya atuh aya dongeng mah kudu gitu. Eta dongeng baheula mah. Eta teh nya dongeng teh ieu mah keun bae lah da baheula geus paroheuh. Lain baheula dongeng lagi mineng tapi hayang deui aing. Dongeng anu kapek-pek curug. Aya jelema ieu keur malu kapek-pek curugna. Alah cuma ni baruh ieu. Meni geuneup getah bubungan getih bubungan. Waktu kumaha cenah itu? Itu cenah si ibu itu tuh. Pan aya rana nu bogaeun eta nu bogaeun muning. Tuh itu cenah colok atuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun. Bu ieu ceu abdi cenah ka corok curug. Atuh cenah bebaskeun kana bujur muning sok cager. Cos kana bujur muning cager we euy. Wah tenang. Isukna 2 minggu ti hari teh kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceu. Ya abdi cenah baru itu ka kanang muning atuh cenah. Cos cager. Hiji mangsa kapepekna peuting. Jeung poek jeung naon ieu ceu. Aduh kumaha tuh jeung kudu damaran. Lah keun we teh aya damar da apa? Teu diantar ku ece, antar ku ece. Barang sup. Cos kitu na. Jang mah lain bujur muning. Ai cek si jelema teh ajeun teuing da ieu ge lain curug. Akan mana ya lain curug. Aduh. Tapi aya dongeng ya, Wildan. Ieu pikiraneun ya. Aya seorang jutawan cenah nya boga anak 3 lalaki. Lalaki tah. Ari anu 2 mah bageur. Ari anu hiji mah baong lah. Lalaki teh geus teu puguh we eta mah. Bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah, waktu anak-anak itu ngarorakena remaja, si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapa bagi 3. Mun bapa maot, ya harta bapa bagi 3. Mangkaning meureunnan 900 jutaan nya. Maot bagi 3 we geus. Berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tah. Tu papangi sekian puluh tahun. Begitu papangi sekian puluh tahun deui nya, brek ngariung. Ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Beunghar. Ari ieu nu 2 jadi ripuh. Kumaha cenah lalakon pe ka kieu ceuk nu panggedena, saya teh meunang biaya ti bapa teh cenah usaha kana dagang. Saya modal kana dagang bubuahan hancur. Pindah kana dagang lauk hancur, pindah kana dagang hancur. Nepi ka jadi kieu saya sekian tahun teh. Sekian tahun nepi ka kieu ayeuna. Terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan. Sekian tahun hancur. Pindah urang kana dunia rekaman itu hancur. Geuning sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar ge sukses kan pangleutikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi beunghar. Ai saya karesep teh cenah kana onang baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Hayo marabok minum, minuman bir, minuman naon gitu. Wah poe teh cenah. Terus eta dalam waktu 1 tahun ge duit teh beak. Beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh. Geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya saberapa puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lancek-lancekna olohok. Nyaho kitu mah ini mabuk. Ini bayangkeun we sakitu puluh tahun Kumpul-kumpulnya. Sakali ngonang jelema 200 jelema ungah peuting. Ayeuna sakitu tahun digunukeun sabarapa puluh gudang eta geus kitu geus beak we tinggal ngajualan botol eta nu urut. Eta sakitu tahun geus naek hargana. Jadi beunghar deui. Nah, nasib jelema mah kitu kan. Eta mah lain turutan. Nya. Tah eta euy. Mata oge sok palalaurna teh, ampun urang mah. Tah euy, aya dongeng teh eta. Nya atuh da urang teh kitu. Oke inget di Jakarta panya. Oh iya mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta. Tumpak bus ku kurilingan rek eureun. Alah aing teu bisa ngomong na eureun kudu kumaha. Nah kebenaran pisan pan.
Eta mah aku kurlingan di jalan Diponegoro, orang Jawa eureun. Ya, Diponegoro berhenti, turun. Muter saeutik. Urang Padang, Imam Bonjol berhenti. Iya, cenah. Terus ke Kebayoran. Tah urang Batak ngagorowok, si Singamangaraja berhenti. Oh, cek orang Sunda teh di Jakarta mun eureun menyebut pahlawan masing-masing. Si eta teh nyaho da tidak ajar sejarah, saha? Kabaran inget jago pencari darahna. Abah Wiranta. Teu didenge ku beus tuluy we. Abah Wiranta. Naon sia teh? Ka mana wae atuh? Halah. Dari dongeng ngaranna ge dongeng atuh kumaha? Tah. Ieu mah aya hiji deui nya. Tah ieu tukang surabi urang. Oh, tukang surabi. Aya jelema can budak koboy naik kaluhur tangkal kalapa. Barang rek singgal kalapa rek turun, teu nyaho teh tadina aya tukang surabi di dinya. Dihandap teh. Nya keur dagang. Ipek teh bari malik surabi teh cenah nya da katingali. Bari gagaro bujur we, usapan bujur teh balikeun surabi teh surabi alah. Turun we si eta langsung digorobokeun. Beja-beja sia. Moal payu sia surabina. Leungeunna urut bujur. Aduh jang ulah jang. Ulah jang ulah cenah jang. Sok ujang hayang naon ge. Moal urang mah cenah. Moal sareng moal ya. Rek diunuskeun we. Nya rek diunuskeun moal. Cek si biak teh sok atuh cenah. Tapi pangnyepangankeun curug mah cenah. Curug ngiji deui teh. Aduh era bae urang mah. Sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang. Iya. Urang mah cenah marek dagang lahang we. Atuh kieu atuh supaya geunahnya panganana eta curugna abuskeun heula kana lahang. Arah cepel sok atuh barang bus kana lahang beda-beda dia. Mana meuli sia. Mana meuli sia sarua. Hiji-hijinya tuh nama dameng geus. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh aya gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, karwak, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak, naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih benerun aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu ditunggu aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing aja dog lain nuhun-nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Si orang lain dulu. Aya nu joklok aja. Copet di Jakarta teh copet awewe. Tah. Dina bus pokona keur pejejel-jejel. Bari nyoklon teh copet awewe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah hayu teu make calana jero deui lapisna nya. Teh teh mah barang golosor leungeunna teh cepet diantep we barang geus sup ka jero didempet leungeunna. Sok sia mending digorowkeun capet mending ucapan. Tibatan sieun cilaka sawius ngusapan we nya mun ngusapan eta we tiang beus nya. Tah eta penyempengan bus. Cumuh dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng. Anu kaget teh, urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng eta. Nan. Urang mah lain curug neng di dongeng aya teh hiji deui naon teh poho. Nya eta mah dongeng udah loba eta dongeng teh euy. Nya ada gelo mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Iya sareng dokter, mohon, aya naon ye? Adi bade nyunkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam, kasetrum. Cek dokter teh, atuh maneh ulah cicing atuh. Harapan abdi mah bohlam. Ini nelpon lieur sia. Sare deui eta dokter. Apa abdi mah bohlam? Itu. Copet di Jakarta teh copet awewe. Tah. Dina bus pokona keur pejejel-jejel. Bari nyoklon teh copet awewe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah hayu teu make calana jero deui lapisna nya. Teh teh mah barang golosor leungeunna teh cepet diantep we barang geus sup ka jero didempet leungeunna. Sok sia mending digorowkeun capet mending ucapan. Tibatan sieun cilaka
Saya ngucapan we nya mun ngucapan eta we tiang beus nya. Tah eta Penyempengan bus. Cumuh dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng. Anu kaget teh urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng eta. Dan urang mah lain curug neng di dongeng aya teh hiji deui naon teh poho euy. Nya eta mah dongeng udah loba eta dongeng teh euy. Nya. Oke aya dongeng nu alus euy. Ieu mah dongeng nyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Ngabang-ngabangakeun paloba-loba anak. Waduh. Cek marmot dewek. Sekali anakan teh nyon nepi ka 8, nepi ka 8. Waduh, orai nangtung. Cek orai sekali megar anak aing nepikeun ka aya 30. Waduh, cek ieu cek kutu anak urang nepi ka 100. Cicing Terus ngalieu ka maung. Kumaha sakarang maung? Maung nangtung lalaunan we. Leres sim kuring mah anak teh mung hiji. Tapi caratatnya hiji ge maung. Cempe kabeh eta sasatuan. Leres pun anak mah mung hiji. Mung caratat ku sadayana hiji ge maung. Tahu cicing calik deui eta cempe kabeh sasatuan. Ieu teh sieun atuh. Oh, hiji ge maung. Apa? Yang marmot 200 bae mah sieun. Tah aya Jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema anu jago. Aya teh jelema Jagoan. anu gegebegan. Lain jagoan ieu mah. Mawa duit euy di karungan. Makaning geus hampir maju ka peuting. Aduh kumaha lamun aya rampau. Tapi bismillah we kumaha engke. Buat bener di tempat nu sepi rampau 5an lalaki. Cilung-cilung nyarep marawa bedo. Ditingker kabeh. Eureun sia nya aing naon? Tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh, rek nanaonan maneh kikieuan kadewek. Reuwas eta nu marawa bedo. Ya pasti nu mawa duit teh Jawara. Deuk naon sia teh kikieuan? Marawa bedo dikira aing sieun, kadek aing, sok nyampurkeun malunur kabeh. Alah cenah. Kadek na sia malunur. Teu wani teh hareup ti tukang sia. Malik ka tukang, aya geus ka tukang meureun warani, pupet ngararadek. Geus ya, geus. Hae aing. Sugan teh jago. Hae aing. Ade sarana ge bisa. Duh. Halah. Oh, dari dongeng mah. Tuh nya pae. Ada dongeng mah tuh euy. Loba. Urang sok ingin dongeng-dongeng mah.